Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Urang Majalengka nanya ka Mang Kasim. Nanyakeun naon perluna datang ka dayu. Nah cara manehna rek neangan pagawean. Ku Mang Kasim diterangkeun ana henteu nyaritakeun panjang-panjang ngan rek neangan sakola mulo wungkul. Rek nepungan anak dununganana gitu. Tapi datang ka dinya jadi bingung lantaran teu nyaho tempatna. Oh, ari neangan sekolah mah gampang. Mana-mana nu rea barudak tah eta sekolah. Ari manggatna isuk-isuk atau waktu berhenti pukul 11 atau waktuna pukul 1. Oh, tapi ieu mah sekolah mulo. Nu kumaha ari sekolah mulo nu kateuing. Nya, tapi sakumaha susahna ge mau acara akang mah unggal gedong di asupan. Tapi gedong-gedong tuan. Nah, kudu ka tuan bae. Tanya Mang Kasim. Ari katuan masuk rada mosan buruhanana. Aya nu 2 ketip atawa satalen nepi ka jam 2 teh atawa sok diborong. Tidinya sok aya nu untung teh. Aya keur ngirim nu di imah. Tembalna. Mitra kaum dangu. Beki peuting beki kurang nu ngarobrol. Nyeseg kana bilik atawa ngaringkuk. Nyeseg apa nyesegnya? Buntan upami lepat. Aya nu paadu tonggong gesan ngalawan haba peuting nu beuki tiis. Kayaan muguh jempling beuki tiris. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar Aya palura. neda kasarika tampi Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Dina babancong, dina bangku dihandapeun tangkal kai. Mun keur kabeneran henteu hujan, pabalatak manusia nu pada ngadon mondok di kebon raja. Naon sireum, naon hileud, naon reungit kabeh geus jara disobat. Lain sireum tara ngegel, lain hileud tara ngarayap, lain reungit tara nyoco. Tapi ieu mah geus tara dirasa. Pek bae rek ngegel nyoco oge. Bari peureum ngan ukur digaro atawa ditepak bari humarurung. Pon kitu deui Mang Kasim. Sanajan urang gunung urang kontrak ari sare disimbut ku ibun di kulambu langit, dicaangan ku bentang mah kakara harita pisan.
Aturada hese rekrep sarena teh. Di ditu geus kadenge tinggeleger sora kerek. Manehna mah masih keneh nyileuk. Ongkoh lain bae gangguan reungit atawa merang, tapi pikiran ngalayang ras ka pamajikan, ras ka nyi empat, ras kumaha isuk rek neangan sakola mulo. Kesal ngedeng diuk, musiwal kana dompet ngagulung rokok. Pelenyun udud, bari ngalamun, nyawang nu katukang jeung ngarancang nu bakal datang. Tungtungna ngan ukur digoongan ku sora nu rumahu. Tuluy heuai nu marekpek. Pitunduhan nyadak, tapi digolerkeun teh teu daek kerep wae. Basa lamunan panglamunan geus buntu, apa boleh buat kumaha isuk cek Mang Kasim. Mang Kasim oge teu kanyahoan kumaha tadina manehna bisa peureum. Kong korongok hayam sakali teh bet sare nyarande kana tihang. Lonceng di gereja sakulonan kebon raja disada. Jelema-jelema ngaruliat harudang, ngalempeng-lempengkeun leungeun, urut katindihan sirahna. Suku urut merungkutna, hudang mangkat lesu lempang jiga nu teu puguh nu dituju. Mang Kasim jeung baturna urang Majalengka teh badami yen urang pada napsi-napsi, tapi engke sore urang pada tepung di dinya deui. Kenceling Mang Kasim indit, mimiti talal-tolol ka sakola nu disebut sakola raja. Manehna ngajanteng di sisi lawang megat sakur nu asup. Jol saurang lain, nu ngarendeng lain, nu tumpak kareta mesin lain. Sababaraha urang lain deui tug nepi ka panutupna taya deui nu asup. Sababaraha lain diucapkeun ku Mang Kasim lalaunan. Keur ngajantang bingung maksud rek incah tapi ka mana jol aya jelema nyampeurkeun mawa sapunyere nu datangna ti jero. Ari akang magat saha mani kabeh murid ditempoan. Cenah bari seuri. Oh, puguh oge akang teh megat cep tatang. Nah sakolana di dieu kitu. Ieu teh sakola mulo lin. Sakola mulo. Sanes ieu mah sakola raja. Nah teh sarua kitu. Atuh puguh bae beda mah. Sakola mulo mah tah nu pangdeukeut-deuketna di dinya tah. Cik atuh ujang. Akang tulungan anter neangan. Kayaknya daguan sakedeng. Kuring rek permisi heula. Cenah ceuk si Ujang bari ngaleos ka jero. Mang Kasim bungah. Mang Kasim bungah geuning di dayeuh oge aya jelema nu bager. Nu daek tutulung jeung papada manusia nu keur poekeun. Tekung silila si Ujang teh datang, sarta terus bareng ngajugjug sakola mulo di jalan Baliton. Sadatangna maranehna terus asup ka pakaranganana nyampeurkeun bujang sakola di dinya. Geus teu asa-asa deui da puguh geus pada wawuh sarta sanggeus dicaritakeun maksudna, manehna nanya ka Mang Kasim. Kelas sabaraha Mang? Beja mah kelas 3. Saha ngaranna? Cep Tatang. Oh, Cep Tatang. Tah, geuning terang. Atuh da di kelas 3 mah ngan saurang-urangna bangsa urang mah nya Cep Tatang pisan. Sawarehna masih nyoh hungkul. Ti sajumlah murid kabeh aya 300na bangsa urangna mah.
Ngan aya 15 para putra menak teh. Sakedeng deui lonceng berhenti pukul 8. Ain hayu urang daguan bae di kamar kuring di tukang tah. Tak geuning lonceng disada. Cenah bari terus muru ka kamar bujang sakola. Mitra Mang Kosim sajeroning diuk di kamar hatena geus ratug bae hayang geragok jeung hayang enya Cep Tatang nu dimaksud teh Cep Tatang nu saanyana. Nah atuh mitra bener weh. Ana jol teh Cep Tatang pisan. Manehna tumanya di barung jeung kaget. Geuning Mang Kasim. Aya naon Mang? Dipewarang ku Papi? Mang Kasim sajongjongan mah teu bisa ngajawab. Kalah karambisak. Nah aku bawaning atoh atawa dumeh ngadenge pananya Cep Tatang. Cep Tatang oge olohok bari pok nanya deui. Aya naon Mang? 4 aya di lembur Cep. Sugan aya ka dieu. 4? Kamana? Nyaeta nu mawi nyusul ka dieu oge manawi teh aya di dieu di Cecep. Sajongjongan Cep Tatang ngahulang gek diuk gigireunana. Lila ngahulang mikir kumaha jalana sangkan bisa laluasa. Tapi ulah kadengieun ku nulian. Antosan heula nya Mang. Abdi bade permios heula. Ceuk Cep Tatang bari terus ngeleos. Mitra tekung si lila Cep Tatang geus datang deui sarta ngajak indit. Diantar ku Mang ka dieuna teh? Cek Tatang nanya ka bujang sakola raja. Sumuhun Cep. Naon atunya? Sanggeus bujang sakola raja mulang Mang Kasim jeung Cep Tatang terus ka kebon raja. Gek diuk dina bangku besi. Sanggeusna manggih bangku anu kosong. Dituturkeun ku Mang Kasim sarta terus diuk ngarendeng. Mang oge wengi tadi teh mondok di dieu Cep. Mang Kasim ngamimitian muka carita. Di dieu Mang? Dina bangku ieu? Sanes. Itu dina babancong sareng urang Majalengka nu ngilari pada melan. Cep Tatang imut ngahlas. Ras inget kana nasib manusia saurang-urangna. Daya tamah urang kampung datang ka kota, teboga kawawuh atawa baraya di kota. Atawa aya oge tapi teu kapanggih, sok sarena dina bangku, tampolana dina jukut, ngagoletak. Teu beda bae jeung sato. Aya pamondokan da kudu dibayar, nu sewaanana mata kurat. Mitra mungguh ka jalma nu datang ka kota rek neangan pakulian teh lain ngadon pelesiran. Tapi ari urang kota nyamba ka kampung mah tara nepi ka aya nu kudu sare di luar wawangunan. Kajian kumaha oge mungguh urang kampung mah teu bisa ngantep ka semahna mondok lianti di imah. Lebah dieu bedana sifat masyarakat kota jeung kampung teh. Ku ngahlasna Cep Tatang ngadenge Mang Kasim mondok dina babancong, teu samak teu anggal, sumawana simbut, manehna ngarenghap bari gogodeg, teu bisa majar kumaha, ngan ukur bisa ngucapkeun sumuhun bari teu bogoh ka mana pisurupeunana.
Singkat ieu carita. Sanggeusna Mang Kasim ditanyakeun kumaha raratanana, pangna 4 nepi ka 3 incah ti imah teu kalawan bebeja ka mana-manana. Dadak-dak dicaritakeun ku Mang Kasim satarabasna. Ditetek ti awalna ti barang Cep Tatang mulang ka Bandung teh. Anu mawi Mang teh teras ngajugjug ka Bandung. Ngilari Cecep teh susuganan 4 ka dieu nyusulan. Ceuk Mang Kasim nungtungan caritana. Ngadenge kitu Cep Tatang ngahulang tungkul. Katara beak akalna nepi ka teu bisa muka suara. Atuh di Cecep teh aya mah ka mana Mang teh nyangilari 4? Mang Kasim dumareda. Kumaha atuh Mang ayeuna? Upami wangsul ka kontraksiun, tangtos Mang ditangkep. Diasupkeun ka pangberokan kutuan Anton. Kumaha atuh Cecep? Mitra Cep Tatang masih terus ngabige. Dadana karasa eungap. Kabingung ngabendung bingung kumaha mecahkeunana. Bebene leungit tepuguh losna bawa keur di leuweung asruk-asrukan teu nyaho jalan. Heg teh katinggang pangpung atawa ditekuk maung. Bawa kapanggih ku lalaki durjana terus dirogahala. Adah, cek Cep Tatang ngarahuh. Red manehna ngareret ka Mang Kasim nu keur ngaharuk tungkul. Pikiranana ngalayang nanya kumaha ngaturna Mang Kasim, di mana picicingeunana, di mana daharna, sabab tangtu teu bisa mulang deui ka kontrak. Upama Mang Kasim sinamilu jeung manehna, kapan manehna oge indekos di uwana nu jadi kepala gudang di kantor The Cox Perkes. Mangkaning saha nu bakal nyaho yen lamun bapana atawa ibuna datang ka uwana, ana heg kapanggih Mang Kasim aya, meureun dibawa deui ka kontrak. Ana dibawa deui ka kontrak tangtu kanyahoan ku Anom Anton. Tuluy ditangkep. Nepi lebah dieu Cep Tatang rumahuhna ngarepan. Tapi ari ras mahna inget ka emana 4. Tangtuna mah nu geulis ditinggalkeun ku anak jeung salakina. Saban poe tangtu ngarep-ngarep datangna atawa bejana, eta oge jadi pikiraneun Cep Tatang dina mangsa harita. Mitra kaum dangu. Tangtu namah bulak-balik pikiran Cep Tatang diadu ku jeung kumaha mereskeunana hal ieu. Mang Kasim indungna 4 jeung baluweung di mana jeung kumaha nasib nu jadi bebene. Ku bawaning beak karep ku kabingung, Cep Tatang nangkep sirahna bari teu ngomong sakeme-keme kacan. Kumaha atuh Cep? Cek Mang Kasim nanya deui. Nuti tadi nunggu jawaban. Ayeuna mah kieu heula atuh Mang. Cep Tatang bari cengkat.
Sakola abdi nu tadi teh ayeuna mah tos tutup. Urang ka ditu deui we. Emang ku abdi bade diwiatkeun di ditu, di emang jaga sakola. Wayahna kulam di ditu ngagoler dina bangkunya. Saterasna kumaha enjing bae. Ayeuna mah ampun, butek abdi teh. Ku abdi bade diemutan heula sawengi mah. Piraku enjing mah teu kenging bong-bolongan. Tapi samemehna ka ditu emang tuang heulanya. Entong Cep. Teh hayangna da mang mah. Piraku sakitu ti enjing. Entong engke bae di ditu. Ayeuna mah teu acan lapar. Mitra ku Cep Tatang kaharti. Teu lapar soteh tina ku bawa ningbing bang. Singket carita sadatangna ka sakola Mang Kasim dititipkeun ka emang jaga sakola teh. Ka pesuruh sakola lain bae supaya ditarima mondokna oge supaya disuguhan jeung dahar-daharna. Emang jaga sakola dibere duit satalen ku Cep Tatang minangka keur ngabanjel-banjel nyuguhan. Isukna Mang Kasim ngerasa badana bareurat. Nepi ka teu kuat hudang-hudang acan. Sirahna rocop lieur jeung balideg. Waktu Cep Tatang ngalongo ka dinya memeh asup ka sakola, minta tulung ka Mang jaga sakola supaya dipangmeulikeun aspirin bayer. Tapi berkah teu lila ngan ukur 3 poe Mang Kasim geuringna. Gering lantaran urut lempang ditambah kukurang sare bingbang jeung hariwang mikiran di mana ayana nyempat. Kaopat poena Mang Kasim nyarita ka Cep Tatang cenah rek meakeun kapanasaran kota rek diubek susugana nyempat ka panggih. Maksud Mang Kasim kitu ku Cep Tatang teu dicegah malah sasat dihucuhkeun ngan diwawadian ulah waka jauh-jauh bisi sasab sarta diwawadian paling ala tengah poe kudu geus mulang deui ka dinya. Cep Tatang oge janji yen manehna sabada kaluar ti sakola rek nguriling dina kareta mesin nepi ka peuting neangan nyempat. Saban isuk sanggeusna sasarap bareng jeung lalaki nu jaga sakola, Mang Kasim indit nurutkeun ka mana karepna, nurutkeun gerentesing hatena. Mapai-mapai jalan sarta di mana katenjo aya budak awewe nu sapantar jeung 4, lempangna digancangkeun. Tapi oro kaya ana di deukeutan lain deui sakapeung dina poe Minggu masuk di barengan ku panjaga sakola nu ditujuna teh pasar di papantes 4 sadatangna ka kota teh aya nu miara jadi lanjang sarta sok dititah ka pasar ku dununganana. Tapi saban beungeut nu aya di pasar ratusan lain 4 keneh bae teu ieu sugan itu ieu lain itu lain. Mang Kasim ngan bate ngarahuh. Cep Tatang mah bisa suat siat kaditu ka dieu dina anggoning neanganana teh da make kereta mesin alias sapeda. Saban aya nu ngariung-riung di deukeutan nu katenjo ti kajauhan jiga 4 buru-buru diudag. Gok lain. Sore sok megat di lawang karcis bioskop. Cep Tatang timburu pantesna teh 4 sadatangna ka dayeuh da 4 teh budak awewe pantes heg kapanggih ku lalaki dibawa pelesir lalajo ka bioskop
nangtung bari ngawas-ngawas nu asup we cep tatang teh nepi ka bisi tadi kurang awas dicoba dipegat deui dina waktu kaluarna. Nu ajaman mun kapanggih keur digandeng ku lalaki kajen lalaki jembrosan kajen Bang Uje atawa Mang Anggang 4 rek dicerak urusan gelut kumaha engke. Tapi sanggeus kabeh bioskop geus dipapai nyempat oleh teka panggih. Ka kebon binatang oge dina poe Minggu geus diteang sababaraha kali. Nyi 4 tetep ngan ukur aya dina kalangkang. Datang pikiran sangkaan Nyi 4 datang na kadayeuh keur lumbang limbung bingung kapanggih ku centeng. 4 jadi ungkluk jadi lonte. Atuh saban-saban tempat ungkluk didatangan malah make ditanyakeun kumaha lamun hegenya Nyi 4 jadi ungkluk jadi lonte cep tatang geus teu bisa nimbang rek dikumahakeun urusan mah kumaha engke cenah ieu mah asal bisa kapanggih bae heula. Cep tatang inget sok aya beja cenah werek atawa werek ieu teh werek paintennya punten upami lepat nyaeta jelema nu sok ngolo-ngolo ku rupa barang jeung harta sarta sing saha nu kabengbat bakal dikirim ka Deli di dituna jadi kuli kontrak manehna nyaho gegedugna werek teh Tuan Palmerah oge nyaho tempatna jelema-jelema nu beunang ngawerek teh dikumpulkeun bisinya 4 benang ku werek eta atawa werek tang tak cep tatang ngajugjug kana tempatna sarta lamun perlu ditebus sabaraha oge bakal dibayar tapi teu ku hanteu di tempat ungkluk lapur di pangreman jelema-jelema nu rek dikadalikeun oge taya laratanana. Nya mitra duka tah werek nyebatna tanapi werek tulisanana werek pangintennya punten upami mangga ngelepatnya mangga kalau mentar we dilareskeun upami lepat. Mitra beh poe ti Senen ka Senen saminggu 4 kali 5 minggu jadi sabulan jadi 2 3 4 5 bulan dada eungap ku basanahan ambekan rumahu ku bingung tatanya ti manehna ka manehna nu teu kendat-kendat di mana atuh 4 teh mun hirup atuh sing puguh dumukna mun geus taya di kieuna hayang terang di mana kuburanana rek ditempo rek dilongok rek disiraman di auran kembang 7 rupa
Beh poe lungse capek nyangkere mepende hate dalah dikumahakeun boh akal boh tarekah geus dibeakeun tapi teu jempe ku dipepende empat keukeuh kokolebatan nembongan dina alam narawangan. Ceuk beja aya dukun lepus bisa nujum dina kuku bisa kanyahoan di mana ayana saliring dumadi ka ciri cara dina layar bioskop. Empat oge bisa terang mun cicing di mana cicingna mun nyumput puguh dumukna bisa diteang bisa kapanggih. Kukituna eta beja teh kucep tatang jeung Mang Kasim henteu diliwat terus dijugjug kalawan mawa syarat sapuratina naon-naon nurutkeun sakumaha carita nu ngabejaan. Hasilna nihil deui wae. Dina kuku nu biasana cenah sok saperti dina layar bioskop teh lebeng, bureng, malah poek mongkleng nyempat teka tembong ngolebat. Laku buntu akal temental taya jalan anu molongpong geusan manggihan nyempat. Tungtungna bingung sadrah lilah masrahkeun ka pangeran. Ngan Gusti nu bakal uninga sagala-galana anjeunna nu kawasa. Mang Kasim misit diri ngisat awakna mati geni 3 poe 3 peuting. Ceuk beja nu geus ngalaman tatapa engke bakal aya ilapat pituduh nu bakal mukakeun naon-naon nu dimaksud ku leungitna 4 oge tang tu bakal aya nu nuduhkeun. Tamat 3 poe 3 peuting numpi nangkarak bengkang di kamar teu kararaban cai sakeclak sangu sakepeul. Reket panto kamar dibuka ku Cep Tatang hayang nyaho kumaha balukarna. Kumaha Mang? Tanya Cep Tatang lalaunan. Nu mawi Cep. Kumaha? Lebeng. Kalah mana 4 nu nembongan. Kumaha cenah? Hayang dipapageun. Parantos teu kiat nyorangan di kontrak. Anu Anton meus-meus dongkapna naroskeun 4. Sumuhun Mang. Kan ku abdi urang akalan supados tiasa ka dieu. Tos ayeuna mah urang ngariung mung pulung urang heula bae di dayeuh. Sugan engke di mana emak tos di dieu 4 tiasa kapendak. Sumuhun atuh Cep. Da upami emang mios ka kontrak masa mi bae sareng lauk asup kana bubu atanapi nyamperkeun buhaya calangap. Sumuhun kan kumaha abdi urusan anak emak mah. Mitra kaum dangu. Saminggu ti harita emakna 4 ku ikhtiarna Cep Tatang berkah geus kabawa ka dayeuh. Ceuk emakna 4 bisana datang ka dayeuh teh poe Minggu Cep Tatang datang ka imahna rarencepan ngabejaan yen Mang Kasim aya di dayeuh. Manehna dijangjian yen poe Senen isuk-isuk pisan kudu geus ngadagoan di tungturunan Citarugtug sarta di mana engke aya mobil gorobag nu dieusi peti enteh supaya dieureunkeun nyamilu kadinya. Dina eta mobil teh aya Cep Tatang bareng jeung Cep Tatang ka dayeuh dibawa nepungan Mang Kasim. Bunga geus genep ka 7 bulana Mang Kasim jeung emana 4 papisah. Ayeuna bisa tepung ngariung deui. Katurug-turug nggoning tepungna deui teh Mang Kasim geus tanjeri hirupna. Da geus sabulan sanggeus manehna daek ngabantu Mang Bujang sakola teh. Mersihan pakarangan ngatur papelakan, mapas jukut, manehna diangkat ku direktur sakola jadi tukang kebon.
kalawan menang gaji Rp6 sabulan. Serta didinan cicing dina adegan tukang sakamar sewang jeung emang bujang sakola teh. Antukna Mang Kasim jeung pamajikanana tetap tumetep di dayeuh jadi bujang sakola sarta geusan nambah-nambah kaperluanana. Pamajikanana sok dagang lotek make leupeut nu dibelian ku sinyoh-sinyoh jeung non Walanda murid sakola mulo. Sakali mangsa poe Minggu isuk-isuk Cep Tatang datang buru-buru ditawaran lotek ku Manampat. Bade ngalotek Cep? Henteu mak. Mun empat mah nu ngalotekeunana bade we. Sumuhun. Jawab Manampat ngalas. Di mana atunya Cep empat teh? Cenah. Bade terus rambisak. Langit kuring langit dikamanakeun yang dikamanakeun. Mitra cag heula urang tunda kayaan. Mang Kasim katut pamajikanana oge Cep Tatang. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Bareng jeung meletekna srangenge palebah wetan. Manehna jurut turun tina golodog kaburuan. Awewe nu umurna geus cuat ka hareup. Make kimono ngarundaikeun buuk. Sisir nyelap dina buuk lebah embun-embunanana. Rarat treret ka kenca ka katuhu taya jalma saurang-urang acan. Nu biasana dina wayah kitu teh ngabaku bujangna sok keur nyiraman kekembangan di buruan. Jeung dina pot-pot ngabaris hareupeun imahna. Saran manehna ngageroan. Masih keneh molor sia teh ha? Nu digeroan nyamperkeun. Teu kaget da geus kitu adatna. Ya abdi, tak ada kudang sia. Hayu siraman tu kembang ros nu di juru tuh. Hayam deui geus recok hayang di paraban. Tamari geus kokoyakan deui. Hudang teh kawas raja we sia wa. Da parantos disiraman sadayana oge. Heh. Gawat paraban hayam jeung bebek. Hotna panas keneh, sakedap deui, Bu. Nawak hayam hiji nu jajangkarnya. Kumaha, Bu? Nawak hayam hiji nu jajangkar heug pencit. Ngarungkup lauk 5 manusia gede bitis. Engke rek aya tamu juragan camat. Rek ngaden tuang jeung istrina. Sing bareres deui kolong-kolong sapuan. Pamajikan maneh sinang ngundeur lalab sepanon. Min Misnah. Gara bukaan jandela kebutan di kamar. Sasapu sing bersih. Ramat-ramat lancap piconan. Kursi meja 5.000 pet 8. Sing harerang rek aya tamu juragan camat. Ngaleh ari boneng eta parentah meuni marwel kitu. Cek saran ngomong lelaunan bari seuri leutik. Mawas sapu nyere ka kandang hayam. Ibu Neng tuluy lempang ka tukangeun imah. Ngajanteng ngagandong leungeun sisi balong nenjoan lauk emas kumpai nu tinggal bae nyalampeurkeun. Ngawilujengkeun dununganana bari ngarep-ngarep parab. Saran babahut parab lauk. Manggang kei hayam tacan di parab sadayana. Misnah mana pemajikan maneh? Saran aja tau guai. Bawa parab lauk ka dieu kitu. Aduh eta menak abong menak populasan. Cek saran ngagerendeng sanggeus panggih jeung pamajikanana di tukang. Nyai abong urut nyai tuan.
Cek Misna. His, ulah tarik teuing bisa kadengeun sia. Atuh da nya. Mana teh bisa pisan minge. Iya can anggeus geus goah ke dieu marentah migawe nu sajen. Misna, sia torek. Eta teh geus sok di geuwat atuh. Cek saran ka pamajikanana. Misna buru-buru setengah lumpat nyamperkeun Ibu Neng. Auran kadinya. Ibu Neng terus diuk dina bangku sisi balong belah wetan. Bari moe tonggong nenjo lauk ranghap nyaplukan hut nu ngarambang. Kaneng mimin, cik kopi keur neng bawa ka dieu gitu. Sakalian jeung belum ulena. Neng, balik ngaleut di dieu. Mangga. Jawab Misna. Mitra kaum dangum. Sing horeng anu nganengkeun teh Bu Neng. Nini teh katelahna Ibu Neng. Urut Nyai Tuan Susman. Kawasa kontrak Gunung Surandil. Disebut Ibu Neng teh sanggeus jadi nyai-nyai da tadi nama ngaranna teh Nyi Sumina. Anak tua kampung Lembur Awi. Kungsi jadi ronggeng ketuk tilu segala. Tapi dasar awewe gede milikna bubuhan boga rupa deui. Ditambah kapan eta karang di tengah antara halisna teh lain karang bawa tiasa. Eta mah karang jeunan ditusuk di eusian emas nu meunang netel ku keris pusaka. Mawa watek dipiasih ku lalaki. Da juragan kawasa oge cenah barang red ka Nyi Sumina saredet bae hatena kapelet ku cahaya karang nu dina tarang nepi ka dijieun nyai-nyai. Ayeuna deui leuwihna batan awewe teh maksud teh aya deui leuwihna batan awewe nu jadi nyai-nyai teh punten. Teu kurang-kurang nyai-nyai sanggeus dilepas ku tuanna teh hirupna ripuh da teu mikirkeun bawaeun jaga. Komo dina zaman Jepang asup Walanda ditangkepan atuh nyai-nyaina oge loba nu balik ngali gincing paribasa ngan mawa sakur nu napal dina awak. Tapi Bu Neng Nyi Suminah teh anu teu boleh nganengkeun ka babuna pinter menta dipangmelikeun sawah dipangnyeunkeun imah jeung karangna. Atuh waktu geus nyorangan teburung bebenangan balik nanya ka imah nu ayeuna di Cicingan imah panggung di Gebyog sigrong kumplit jeung parabotanana teu beda jeung parabotan imah wadana. Satukangeunana aya balong caina hirup pakaranganana lega dipelakan ku bubuhan jeung sayuran. Datina cauna oge jabat ti bisa ngajual teh tara luput cuci mulut cau atawa gedang. Miara hayam jeung meri tara teu dahar endog sapoe dua. Pendekna hirup Nyi Suminah teh bari jeung royal ceuk urang kampung mah estu kabadanan. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.